Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di edisi Ramadannya, kumaha puasana baru dah. Cek lahnya geus sabaraha kali batal ya. Untung lah sugan lah lancar puasana karuat damun geus kuat mah urang daftar UFC. Barudak kah? Cek Ramadan ayeuna ye. Edisi Ramadan ayeuna videona tentang naonnya jelas tentang Ramadannya. Urang reaction ke orang play video mimiti cas. Juta 200 per hari. Masya Allah, tinggal itunya, iya anggaran, iya tajil. Yang pasti bukan dari APBN, tapi dari donasi masyarakat. Tah kieu orang Indonesia telah lamun masalah sedekah mah nya walaupun keur sarusah ge kan sedekah mah kumanya ieu pisan gitu babagina teh Bisa cuma satu porsi. halus ya pokona mah lah hanya urang dek ngomong tuh 2.500 berbagina ge ieu di Jogo Karian ya di Jogjanya lamun di Bandung aya masjid berbagi nu di Jalan Jakarta tah habis simarane mun dek buka puasa ka masjid eta we deket KUA Antapani mun teu salah mah. Kada non pengadilan agama tah marane kadinya we ayalah mana tayangan we di IG-na nya masjid berbagi di mun di Bandung tah mun saanya orang di dinya tapi da kabeh masjid ge aya nu kitungan mun hayang nu rada nu alus kadinya cenah namanya. Urang jadi jadi ngelis masjid nu alus apa tajilna masjid Istiqomah alus tah ge aralus Istiqomah masjid Al-Uqwa aralus tajilna da bener masjid di pusat kota deket pusat pemerintahan mah loba donatur nanya pasti menuna ge aralus urang sok di list jadi urang sok hunting we nu gratis embuk berarti ming di masjid daripada di mall atawa di kafe di masjid mah gratis pahalana gede anjing pokona sok we gratis list ku maneh masjid mana wae nu can datangan ku maneh untuk berbagi tajil aing di naon ye euy di kosan ieu mah tau kontrakan itu nya wah ieu perayaan juara naon itu euy. Wah bener nggak modal da PRWG geus di atas 100.000 nya. Kan kade jang picelakaeun mah kieu mah kebul coba nih. Ieu mah ciga perayaan juaranya. Jeung di hiji imah di lila cicing teh. Biasana mun cicing kitu teh aya kecengan atau naon soalnya ieu kos-kosan ieu mah katempo ieu kos-kosan ieu. Anu keur caper lah cari perhatiannya ka penghuni kosna. Nya yang ada katingali keren. Ieu mah tong pupujieun maneh teh euy. Ieu bajuna hurung kieu euy. Hurung kieu ieu baju euy. Ieu teh budaknya sasauran tingali outfitna ge budak arena mah euy. Baheula mah cukup sarung, kopea nya kopeana teh anu geus beureum teh ningan. Budak ayeuna mah tingali outfitna ge tingali euy. Ka hurung kieu bercahayanya. Tapi salut lah bener ieu kolotna ge ngadukung benernya ngarah budak teh teu leungit nya peuting-peuting ka katingali ti kajauhan ge eta budak euy. Ieu mana ieu? Ini ditiup euy. Gue sebelum imsak. Tah minumnya. Cik kumaha eta maksudna aing teu ngarti yeuh. Wah, euy. Ieu berlebihan cik urang mah nya. Anggar we haus jeung pasti ngompol da jadina teh beser euy lamun ngobang nginum mah. Masyaallah euy. Bisa kieu nya. Nya sebenarnya eta karana nginum teh nya aya sabaraha 2 liter mun teu salah mah sapoe tapi tong disakaliguskeun kieu euy. Da anggar bisa ngaruksak eta teh euy. Ini orang Afrika mah benernya hese cai nya. Geus sholat subuh teh ritualna lah kebiasaan urang mun urang ieu mah keur leutik. Mungkin yang angkatan urangnya 2000-an lah 2000 awal merenya 2000 awal mungkin ka 2010 ka handap mah geus salat subuh teh pasti kan dibere tugas ku sakolanya. Tugas ku sakola nulis ceramah naon subuh minta tangan minta cap beres dirinya teh sok jalan-jalan leuleumpangan aya nu sok main bal pepetasan ya euy terus naonnya pokoknya mah jalan-jalan we ngan mun budak ayeuna mah teu asik cigana euy karena nu katempo ku urang mun di masjid subuh teh saeutikan euy. Mah ayeuna mah ngan saukur 15 poe mun teu salah mah euy di masjid urang mah geus eueuh deui karena budak
teh geus 15 poe itu mah areueuh. Da lobana main HP anjing namanya. Main HP daripada main HP main game mending lajo konten urang lah anya. Mending lajo konten urang. Lebaran balik moal. Nya, bener. Nanyana kitu ayeuna mah balik moal karena geus teu panggih teh kan. Geus jarauh gitulah anjing bodak ayeuna mah. Mudik euy ayeuna mah asa kurangnya. Tradisi mudik ge teu pati ieu teuing. Tara aya kemacetan nu parah anu da geus tara baralik cian teh jelema teh. Iya, sok dijieun dieu nya. Si teh audio teh sok dijieun keur meme-meme nya. Si ciga nama puasa can buka 3 poe. Bentak sorana kieu. Nyalak keneh ieu geus puasa 3 poe can buka-buka si euy. Harunya. Sudah terawih puasa Ramadan 2026. Oh, iya mah. Ieu tekna sacan puasanya aya urang mah geus puasa ieu. Naon sia ayeuna sakola nu 2002 genep mah libur teh kan saminggu pas puasa teh di ujian saya bodak ayeuna nya. Ujian tengah semester mun teu salah mah ujian tengah semester euy. Kabayangnya maneh keur puasa ujian tidak mikirnya lebih baik ketang da bodak ayeuna parinter euy. Ieu mah soalna puasa teh isi mah ngan meunang pahala teh ngan haus jeung lapar hungkul. Kan situ salat tinggal di anjing subuh lewat, duhur lewat, asar lewat. Isilah dengan kegiatan nu positif tongku sare hungkul nya ge. Sare teh cenah ibadah keur puasa mah nya. Tapi da piraku maneh ti subuh nepi ka magrib sare. Tapi urang ngalaman cek kitu. Urang ngalaman gitu tapi beuting teh geus ieu geus jurit malam, geus mabit. Balik mabit sahur sare hudang magrib. Baik kita nggak kerbudak kita mah, tong ditiru lah pokoknya mah. Wah, iya, ini juga tara masak ya tara masak cia teh tidak sesuai volume, jadi loba teuing sangguna ya. Halusnya. Ieu teh mana nyeun sawo konengnya, itu nyeun sawo koneng. Makanan-makanan khas naon wae cik di daerah maneh nu biasa ngan kaluar teh Ramadan hungkul tah nya ketik di kolom komen amun sawo koneng mah biasa nya aya tah koneng mah Mang Caca di urang mah nuker alus sawo koneng teh geunah tah buka puasa di hari pertama gelau tingali itu marimas hiji China saemer teu kira-kira amis teu ieu pasti nyeri beuteung ieu mah da lain cai asak yakin eta aku approve atuh tingali nya caina ge tong kieu-kieu teuing walaupun poe mimiti nya justru sia ibat nama poe mimiti mah urang lain kan udahar kanu nginum teu kuatna ku nginum cik marane sarua teh jeung urang atau beda kitu ciga si ieu tingali satakar kebek kieu nya si ngalas nangge Portugal si ieu mah nya porsi tukang jagal teh ningan tukang gali aja garantang kieu tingali euy masa Allahnya ieu calon-calon penghuni surga teh ieu ikhwan kieu ieu anu kudu diteangan ku uhti teh tinggal tuh geus magarantangnya rajin ibadahna teh tinggal itu aduh masya Allah ieu masjidna ge alus dinya di mana ieu masjidnya nya sugan we ieu mah leupas Ramadan ge masih kene ieu ngarumpul ciga kieu nya hidupkeun masjid euy hidupkeun masjid ayeuna mah soalna aya kunaon euy diisi teh masjid teh ku pemain inti hungkul nya pemain inti teh nu karolot nu U60 lah nya U60 we yang kadominasina ku eta pemudana kamararana tuh euy tinggalkeun lah HP minimal sabulan ieu maneh kudu fokus we di masjid ibadah nya keun we duit mah teanganna jeda-jeda eta karena hidup itu menu waktu salat. Wah aing euy. Masalah ieu euy. Aing saeutik lah nya. Bae teh kudu kitu kudu aya pesanna euy. Ieu di mana ieu euy? Oh eta ngalewat gereja tuh. Tah ieu toleransi nu indah teh ciga kieu nya. Saling menghargai ieu ngalewat gereja ieu keur ceuk urang mah ieu lain Ramadan ieu mah keur pawer obor Muharram ieu mah. Lewat ke gereja tuh saling respect lah saling mencintai Indonesia itu bineka tunggal ika anjing beragam pokoknya mah
gitu we bodak ti urang mah nya. Konten nu ieu mah rada isian urang teu loba teuing ngabodor ieu nu mah euy. Ada bodor mah bonus ketang. Oh nya bener euy. Ramadan 2002 genep itu bertepatan dengan Imlek. Salah satu Imlek nya lamun hitungan Muhammadiyah mah kan kamari teh Rebo mimiti puasa teh tah nu berarti tawaraweh teh kan poe Salasa kamari geus tah Salasa teh Imlek. Jadi barong saya ge cigana ngilu salat ieu mah euy. Tinggal euy. Masa Allahnya indahnya keberagaman ya euy bertepatan dengan Imleknya Ramadan ayeuna mah. Kayaknya barong saya bakal aya moalnya atau eureun lah gitu barong saya mainnya sore gitu atau maghrib lah. Bisa wae barong saya di sarungnya mah ngopeah. Nya ya Haji Gewot eta di alun-alun euy. Tapi da can beres anya alun-alun Bandungna ge euy. Tuh tingali ya euy. Setelan ieu nya setelan Arabik tapi musiknya musik Imlek. Ya ieu cik urangnya pokona mah keberagaman di Indonesia itu harus disikapi dengan bijaksananya. Toleransi nu ngaran nu kieu resep euy. Halus tingali euy. Kreatif ieu pemuda-pemuda kieu kreatif euy kudu disupport ye. Halus euy. Aduh bodak euy teu karasa ningannya. Tah kieu euy ai ngonten sabari ngabuburit teh euy. Ujug-ujug beres ya video ge ujug kedeung deui magrib we adannya kedeung deui ge euy. Tah kitu bodak lah. Pokona mah lalajoanan euy. Konten urang selama bulan Ramadan ieu urang bakal rada kerep pokona nya. Rada kerep. Tong poho di subscribe, di like, di komen. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.